Itu kok geramling teko. Habita teh sih. Naon eta? Ngeuna aya di dieu di kambing ieu. Nyonya? Murah, loba nu meulina teh suka Naon wae. ngaranna? Seblaknya. Bener. Karek apa ieu urang mah? Ayo atuh wang tongko yuk. Ka kantin atuh ayo. Atuh ka kantin yuk ah. Yuk atuh. Ning aya mana? Kamuna ka bawah. Marane ka dieu naon? Biasa udah. Sakalian aku teh Punten, bilih ngabagal kana waktosan sedang simkuring sareng rencang saya bade ngawonna. Panginten aya sababaraha hiji anu bade ditarukeun. Anu pertamanya dupi wasta atau sabaraha nih soalnya sama awalnya teteh biasa kawitan isalan di dia ada rencana anu ngalitan kan di rencana sabaraha itu modal awalnya naon bae teh anu diical di dia teh ya sebelah suapi minuman salad berarti seueur nya teh kunaon teteh buka warung katiban anu sanesna kunaon teteh buka warung di katiban anu sanesna sapertos kerjaan sanes padamelan anu sanes tentu pas aya nu geser aya penghasilan kunaon teteh di dieu teh tiasa rujukan ka di dieuna saha bae anu ngabantosan pikeun bicalan di dieu teh ari wargi kadang ngira di mana teh anu bahan-bahan pikeun keperluan dana sabaraha omset kekinian dina sabinten 200 lah kumaha cara ngadamel sebelah teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seblak teh nyaeta kadaharan anu dipikaresep ku kalangan barudak ngora. Bahan-bahan yen seblak nyaeta bawang beureum, bawang bodas, cabe atau cengek, cikur, uyah, pecin, penyedap rasa, gula, minyak, mie, kerupuk, makaroni, sausin, daun puyuh, daun jeruk. Cek kocek nepi ka bumbuna seunit. Terus asupkeun cai sakitaran 2 gelas. Bari nungguan ngagolak, blender cabe jeung cengek. Lamun geus tereh asak, karek we abuskeun makaroni, cabe jeung cengek anu geus di blender tadi, abuskeun kana seblak sesuai selera urang. Geus asak, pindahkeun seblak kana wadah. Seblak siap didahar. Sakitu bae informasi tentang seblak anu bisa ditertikeun ku kelompok arurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cobaan. Gratis ya berarti orang mah. Dapat bawa. Lumayan sih. Segernya. Mana? Segernya hanya orang ke bawah. Ya tuh, nikmat. Kita sabarahaan 5.000 dong murahnya. 5.000 murahnya. Pasti wadah. Mau cobaan Tina. Sayurna. But you